Sampurasun baraya sadaya. Salam dunia sampai cenah. Ayeuna urang ngawitan dina ngaguar naskah meureun nya. maca meureun. Maca naskah. Ngaguar kulungu ngaguarkeun sawah gitu nya. Tama ngararata we. Naon nu diperhatikan enak teh? Ayeuna teh dina lembar jilid perso Amanat Galunggung. Cik asa rada kagugu ya galunggung gitu mah. Ada kuring mah negalain orang galunggung reueus gitu masih kena reueus kana galunggungan teh cabi. Ngawitan we ieu teh. Sok lah. Ya. Santuy. Serius tapi santai gini. Dina anu ngawitan awignam astu nihan tembay sakakala rahiang banga masa sanyuksukna pakuan manggaran rahiang tak pubus maka manak Maharaja Dewata maka manak Baduga Sang Hyang anu pihartoseunana semoga selamat. Inilah permulaan tanda peringatan rahiang banga ketika ia membuat parit pakuan bernama Rahing Tak Bubus, maka berputra Maharaja Dewata, berputra Baduga Sang Hyang. Tah. Wah, kumaha tah ieu teh? udah kita masih silsilah keluarga tuh Keluarga. Kuringnya mau asup keluarga tapi kemelah resep lah. Kumaha tah ieu teh dongengna teh tah? Ayeuna medar Rahyang Tanggus atanapi Rahyang Maharaja Dewata atanapi Baduga Sang Hyang. Nah, saha eta teh? Tah. Terasen ieu teh Baduga Sang Hyang maka manak Prabu Sang Hyang maka manak Sang Lumahing Rana maka manak Sang Lumahing Winduraja Sang Lumahing Tasik Panjang maka manak Sang Lumahing Hujung Kembang maka manak Rakean Dharma Siksa. Terus anak Dharma Siksa ngawarah anak Incu Umpi Cicip Muning Anggasana Prestiantana Wit Wekas Kulang Kandang. Nah, kumaha ieu teh? Anu rada bahasa anu kalimat nu rada unik teh nyata Lumahing. Sang Lumahing. Ya. Sangitan pertanyaanna teh keun aing ngaran-ngaran leluhur anu tadi mah. Da eta mah beh ditu ngaranna ge ngaran Beubel, ngaran Menak Beubel. Penghormatan gelaran beureunya. Gelaran. Oh. Nah, sangitan nu bahasa nu umumna mah naon hartosna Lumahing. Lumahing teh tina bahasa lemah hiang. Lemah hiang, ari lemah teh hartosna teh taneuh. Hiang anu hartosna teh namun ieu mah penghormatan.
penghormatan terakhir gitu Kang Dade istilah nama lumahyang teh tempat penghormatan terakhir. Namun ayeuna mah dikurebkeun, dikuburkeun teh di dinya seperti di sang tempat rahing gerana eta teh dikurebkeun teh dikuburkeun teh dimakamkeun teh di dinya di rana. Nah eta rana tempatna di mana maklum dengan keterbatasan peta sejarah dan keterbatasan kalimat sejarah ngaran lembur ayeuna kan geus beda. Jadi perlu penelitian anu leuwih otentik jeung perbekalanna kudu alus. Perbekalan teh lain ngukur transportasi akomodasi BOP, perbekalan teh tina ilmuanna oge. Ngaran-ngaran kuno nya di mana ayeuna kitu ayeuna nah di museum mana Leiden Australia Amerika atau mana bisa disimpan di Prancis lain airana teh nya di mana gitu ayeuna nu ayeuna jadi nyucuk teh teu sagampang kitu wae teu kudu aya pembendaharaan kalimat jeung pembendaharaan sejarah oge tempatna ngan hartos anu rada pahamahnya lumahing teh nyaeta penghormatan terakhir dikubur lah tadi teh dikurebkeun dikuburkan di rana tuh banyak terus karena rekto hiji jadi ieu mah amanatna dina rekto hiji sakabeh muni weh sapilancekan mulah pabuang kesalahan paksa mulah pakede asing rampes cara purih turutan mulah kade ditineng di maneh isos isukeun carekna patikrama. Nah bahasa Indonesia nah heula tina ieu disandur semuanya demikian pula saudara-saudara kandung jangan bentrok berselisih maksud jangan saling berkeras hendak rukun tingkah laku tujuan ikuti jangan berkeras pada keinginan diri sendiri. Ya artinya mah meureun nyari meureun pasti gitu nya setiap kali lalakon proses peradaban permasalahan nu aya di sabudeureun urang teu bisa untuk zaman ayeuna mah mengadili sendiri eta kumaha menghakimi sendiri jangan main hakim sendiri. Terus kudu aya rasa kemanusiaan oge kebijakan pertos dina ide-ide pertos dina konsep-konsep program-program ulah mereka doang kudu aya sawalah heula musyawarah heula ulah pakede paham teh kitu paham teh kabeh alus ngan di antara anu alus konsep nu alus sistem nu alus aya anu alus memang tapi butuh BOP dana ilmu nu lebih mumpuni aya anu alus anu saeutik pimasalaheunana maksudna pimasalahan teh dina perjalanan yang prosesna dina pendanaan dina akomodasina tah sesuaikeun dengan kayan anu aya di urang anu keur tumiba di wilayah urang sok sanajan aya nu leuwih alus istilah ayeuna naon ulah ngarabukunan buku siku ulah ngarabuku siku ngan aya bodak ayeuna beda deui ngaramun ge ku beku nya hartina lamun mampu nya meunang kaci kitu make beku oge nu selain ku sekop deui leuwih tereng lamun ku beku mah kitu panginten Kang Dade ieu para dulur sadaya panginten nu penting henteu ngarugikeun salah sahiji pihak meureunnya henteu aya istilah nama mau ulah sampaikan ke aya papeseaan da
tina papasan aya nu rugi aya nu untung kurang adil andina antara kerugian dan keuntungan tergantung borah borah teh aku gawe buruh mah kumaha borah borah saeutik buruh hayang loba kan nya ge bisa zaman ayeuna ge saperti eta ngan padahal pasti filsafat meureun budak ayeuna we main TikTok kan sakedeung gaweuna mah TikTok main naon atuh eta teh main TikTok main TikTok utak-itak inyan ukur sabaraha menit sabaraha detik kamari mah tapi pengikutna ribuan jadi duit kaci eta oge ngan disesuaikeun dengan sistem nu aya ai mah ukur sakencong hayang buruhna sarua jeung nu beres nepikeun ka 7 hektar 7 hektar kan teu bisa kudu disaruakeun kabeh ge kaci barang gawe anu hampang buruh tapi gede kaci lamun geus dina bagianna mampu dina sistemna itu sudah Unang aya oge pan di urang mah gawena berat buruhna saeutik tah nu kitu nu kudu diperhatikeun teh lain ditinggalikeun kudu diperhatikeun bener-bener ku ari urang kudu geus mampu kudu gawena saeutik buruhna gede tah eta diajar adil mangkana dina ajaran agama aya nu disebut amal jariah sodaqoh meureun nya Kang Gade Kang Jajang para pamirsa jeung ibadah-ibadah nu lain zakat model kitu eta teh sapada saimbang antawis buruh jeung borah aya nu borahna gede capek gawe buruh saeutik aya oge nu sabalikna borah saeutik buruhna gede aya oge borahna berat gawe borahna berat gawena berat buruhna ge gede aya oge nu buruhna saeutik nya saeutik aya oge nu gawena berat teu meunang buruh aya anu gawena hampang teu meunang buruh aya nah eta bagian-bagianna kan dina waktu-waktu anu beda-beda buruh kumaha borahna saeutik tapi teu aya nu nguruhan tah eta mah gotong royong meureun babakti disebutna Kang Gade dulur kabeh babakti kalemah cai nah, aya nu mampuna gawena hampang anu teh diburuhan aya oge nu mampuna teh gawena berat seperti wah si eta mah kuateun euy nyenyered tunggul kawung da ngahalangan jalan yang nyen cai cantang tuh ku urang sok sanajan itu ge sarua teh diburuhan borahna mah gede tanagana gede non resikona gede tapi nu muruhan karena eta aya deui babakti meureun oge dina borah anu teu capek teu diburuhan aya kapan babakti ngaranna jadi disesuaikan dengan pola postur jeung sistem nu keur dikarandapan polana nya naon ieu postur awakna kieu mah mungkin kuring kudu memanggul gajah daek ke pangmangkul asal pangmangulankeun gitu manggul gajah oke kan seperti itu paling lagi dikelek meureun lanjut jadi ulah pakede-kede paham kudu musyawarah heula ngas jadi musyawarah tek jadi patenkeun aturan baru dipigawe prak pigawe kabeh paham ge alus nah salajengna isos isokeun carekna patikrama jaga kita dek jaya perang tanjor juritan tan ala kurnya musuh ti darat ti laut ti barat ti timur sakuliling desa musuh alit musuh ganal mungku kahaja urang mimprangkeun ti si tepet si bener si duga si trawesi mulah singdeung kulang kadang mulah muluh tanpa duasa mulah ngarampas tanpa duasa mulah nidukaan tanpa duasa mulah nenget astri sama astri mulah nenget hulun sama hulun
eta dina pembacaan kalimah bahasa kuno aya aksara WA 2 Dua, SWA dosa merenya. dibacana teh O dosa mulah munuh tanpa dosa sanes dua siki sanes 2 WA teh do Gitu. mua teh mo ejahan Ejaan baheula merenya. ejahan baheula. Dikana tulisan Laten jadi gitu da aksarana mah teu apal kuring ge. Kumaha nulisna teh? Sok artikeun artina Hartina teh camkanlah ujar Patikrama bila kita ingin menang perang, selalu unggul berperang, tidak kalah oleh yang banyak, musuh dari darat, dari laut, dari barat, dari timur, di sekitar negeri. Musuh halus, musuh kasar. Jangan dengan sengaja kita memperebutkan yang lurus, yang benar, yang jujur, yang lurus hati. Jangan berjodoh dengan saudara, jangan membunuh yang tak berdosa, jangan merampas milik yang tak bersalah, jangan menyakiti yang tak bersalah, jangan saling curiga atau sesali antara wanita atau istri, jangan saling curiga antara hamba dengan hamba. Gitu. perkawis ulah jangan ulah munuh tanpa dosa kumaha lamun boga dosa tah pertanyaan teh meureun eta nya kapan Disebut turutkeun dosa teh kumaha meureun. kan di dia ya aturan turutkeun ujar Patikrama teu bisa main hakim sorangan wah sia ku aing dipaehan kacingan aya aturan nya ujar Patikrama teh mulah munuh tanpa dosa mulah neluh tanpa dosa Cek ayeuna mah undang-undang benernya. undang-undang aya aturanana waktu hari eta oge leluhur teh geus asap dipertimbangkeun naon sababna maneh maehan atawa dipaehan meureun kitu nya cenah laksana kieu da si eta kitu sabab naon eta oh kitu geuning ti maneh-maneh keneh sapertina kitu naon kasang tukangna oh ieu hartina si eta kitu teh karena alatan maneh dina istilah katauhidan mah aya sabab aya akibat moal aya haseup mun eueuh seuneu pasti aya pemicuna matak aya terjadi perkara teh kejadian eta perkara teh aya mimitina sok sanajan si eta korban kalah jadi makan korban tina lisan kalah jadi korban nyawa lain anu menang tulisana anu nyarita lisana anu mata teu ngeunah jadi korban nyawa jadinya aya peradilan ujar Patikrama teh henteu padu teu bisa langsung jelas maneh salah Di baheula ge geus aya aturan aya tentang BAP kehidupan banyak. ti baheula oge terus Aya lamun dipertimbangkan ayeuna mah meureun penyelidikan nya. pengembangan penyelidikan Jadi penyidikan meureunnya tersangka TKP sarua baheula ge geus aya ilmu-ilmu eta teh jadi teu sagawaya matak ayeuna aya kepolisian, kehakiman meureunnya ti dinya dasarna meureun. kan aya ulah saling curiga artina teu meunang saling bohong bae dituna lah dari curiga mah meunang sabab jang kehati-hatian ulah saling naon deui tadi teh bahasa dituna teh hamba jeung hamba nya rahayat jeung rahayat eta teh ulun-ulun jeung ulun-ulun pangajeng gitu maksudna mah mun ayeuna mah canoli babu ulah pasirik-sirik kan didinya maksudna mah kabeh geus aya porsina yeuh nenek bibi ece mah khusus bagian sasapu teu kudu ting mikiran gegeroh kan ibaratna kitu mun ayeuna mah ulah hayang silih kapuji bah si eta mah leuwih gede buruhna euy
disarwakeun kumaha voksina disesuaikan jeung pagaweanana. nya disesuaikeun jeung pagaweanana mata dinya disebutkeun ulah rasea cek bahasa kuring mah antara hamba jeung hamba AB jeung AB nu lain jeung nu lain da geus aya porsina geus aya nu ngaturna geus diatur ujar pati krama. Jadi pati krama teh meureun aturan. Namahan pati krama teh nyaeta dalam dina arti luas bisa disebut ada kebiasaan, tradisi, atau tertib, sopan santun, peraturan, undang-undang atau hukum keagamaan. Dalam arti luas pati krama. Karena meureun lobanya geuningan. Ketika bicara kanagaraan beren pati kramana kanagaraan aturanna teh nu dipakena bicara kabuyutan pati kramana aya keagamaanna pati kramana aya nilai-nilai teh aya jadi pati kraman teh cicing dina hiji patok kalimat anu dihaeup itu matok jadi bisa universal. Dagangnya pati kramana dagang gawe pati kramana gitulah cara ataupun untuk mencapai kesempurnaan bahasana mah kitu aturan lah kita istilah baheula teh pati krama untuk mencapai tujuan sempurna dan mulia ada aturan dibakutot ke bahasa kuno teh pati krama ayeuna mah undang-undang perpu meureunnya perdata jeung pidana kuhap jeung KUHP terasna jaga dapetna pertapa dapetna pangeungeun sakti beunangna ku Sunda Jawa lan Lampung terus anak baluk bayaga nudek ngarebutna kabuyutanna Galunggung bahasa Indonesia na ya. Waspadalah kemungkinan direbutnya kemuliaan, kewibawaan atau kekuasaan dan pegangan kesaktian kejayaan oleh Sunda, Jawa, Lampung, Baluk, para pedagang, orang asing yang akan merebut kabuyutan di Galunggung. Nah, kumaha tah? Di Sunda ya disebut ya ku Galunggung. Kumaha ya? Kabuyutan teh tanah anu kudu dihormat. Kabuyutan teh lemah cai. Kabuyutan teh tanah suci. Kabuyutan teh kampung urang pribadi. Kabuyutan teh lembur urang, tempat urang cicing, tempat urang dilahirkeun, oge dikurebkeun. Nah, bila mana mun kabuyutan urang karebut ku bangsa deungeun, artina pribumi bisa jadi kamu. Contoh ayeuna taneuh teh ukur 2 jengkal. Datang we pacul. Dipacul teh kapan sajengkal ge beunang. Dipindahkeun tadeuna teh kana empot. Kana pot gitunya. Kan sesana sapacul deui. Kumaha lamun macul deui da kurang potna teh, kurang pinuh tadeuna. Geus teu kabagian pribumi teh karinyeng carat beureun saeutik. Seperti kitu. Tamu datangna kapan sok asa hayang, asa nu urang, da urang mampu. Dibebenah ku urang ibarat tadi karena taneuh dipindahkeun kana pot padahal leuwih alus meureun urang mah asa bangga sorangan. Nah perkawis tadi anu disebutkan suku meureun suku bangsa lain hartosna eta teh konspirasi atau ajang pemecah belah atau deui memanipulasi bahasa atau naon deui lah istilahna mah ngadu domba antara umat manusia lain nu hartosna teh jaga kabuyutan
bisi direbut ku aku be ku teh ulah dugi ka lemur urang sorangan karurug kagale lain kagale itu non kajamah kajajah ku bangsa deungeun lain ngan ukur anu tadi disebutan Sunda Jawa Baluk Lampung segala kabeh disebutan mungkin aya nu teu kabaca kabeh da bisi disebutna ieu mah teh konspirasi atuh adu domba atuh inti nama hayu urang paheuyeup-heueup leungeun ulah pagirang-girang tampian nyaah kalemah cai di mana urang dilahirkeun di dinya oge urang dikuburkeun cinta tanah suci waka teuing anu jauh nu aya di hareupeun urang we tanah eta teh suci tanah eta teh bersih sabab urang dilahirkeun ti dinya dahar minum sare nepikeun ka hudang deui teh kapan di dinya lain di tempat nu jauh pertama nincak teh kapan kana tanah nu ieu lemah cai nu ieu lain hartina ulah hormat kanu bangsa deung pelajari heula nu aya di urang ulah sampai kacep bahasa ayeuna mah gajah di seberang lautan jelas kelihatan da aya geuning cak aya laguna eta teh lagu Kang Haji Rama Hirama ai sireum hareupeun irung hareupeun panon teu kajeung eta ulah samekeun ka dinya merang sireum mah nggelna oge gajah mah cantan bae nu kapireunan ku gajah eueuh aya oge nu kapireunan ku sireum nya merang nya panas aduh nya nyocok deh sapertos kitu intina masing nyaah ka lembur sorangan kalemah cai keun perkawis suku bangsana mah da bisi salah harti ulah deui kasinggung ka dulur-dulur nu tadi disebutan Sunda Jawa Baluk jeung Lampung jeung sajabana margi maklum ai nu ti bangsa deungeun mah mun datang ka hiji patempatan teh nya demi bertahan hirup aranjeunna nya kumaha we carana urang hayang kasirina kuat oge bisa ngawasa hiji tempat nu anyar lamun urangna teu kuat oge nya wayahna kalindih kajajah ku bangsa deungeun arek ti mana wae eta mah belahan dunya na ti mana wae lamun urang geus kajajah ku bangsa deungeun nya artina awut-awutan ka dituna geus maka ciri-cirina eta urang lemur dinya teh beh dituna leungit peradaban teh diganti ku bangsa deungeun leuheung basa timbul kahadean palebah timbul karuksakan timbul papaseaan sapertos anu kajadian ayeuna pribumi teh kaseret ku tamu kapan meureun karasa engkena teh katungguk we kacekel karanggeum ku bangsa deungeun geus karanggeum moal bisa hojah nu mawi teh ayeuna ti mimiti bahasa adat seni budaya ieu khususna ka budak-budak milenial ieu masuk gandrung karena hal-hal anu anyar anu bari jeung urang teu wauh ti mana bijil horengna buah bijil tina bebelahan ti kotok tawa batu atawa naon sanajan ti kotok bisa dimanfaatkeun ai dua truk wah sanajan batu bisa dimanfaatkeun dibubuhkeun jadi semen jadi wangunan nya hiji jeung batu jeung bata jeung keusik nya urang kudu apal deui sistem anu leuwih kaciri karena apa nu ayeuna jeung ayeuna oge jangan sampeureuin jaga pertahankan kekuasaan negerimu cintailah bangsamu budayamu bahasamu jeung lemah caina jadi ulah pokok ya kalau ka resep ka bangsa deungeun jeung bari jeung urang can pernah ka ditu karecena jeung beja geur hormat geur segala dibikeun geur segala sieun ku tamu atuh beuki ngeunah we ngajajah sedangkeun ari tamu datang na ka hiji patempatan nu anyar pasti ngaluarkeun cakarna sihungna kumaha we carana sangkan ngawasa hiji tempat namun ngaluarkeun kaendahanana kawas buru malakiu duh geuning alus tamu padahal rek nipu sapertos kitu lamun datangna tina manuk anu ngeunaheun sarana teh manuk naon eta anu mahal pangmahalna sadunya manuk naon nu dihitung sorana teh ditilai sorana wah jiga nu heueuh
cuit cetok kapan geus deket mah cuit geroan geus deket cetrok. Nah kade ulah kamu bodo tenyo orang geus ngabudaya eta ngabodo tenyo teh jeung anu kamu bodo tenyo teh geus teu asa karugian da geus jadi budaya sah-sah saja zaman ayeuna ceuk orang budaya tidak ceuk anunya ka negarana tidak. Lanjut nu lain. Gitu salajengna Mbah diterima negara kudu nyahkan negara orang kabuyutan versi letik asing iya enak versi negara. asing iya nu menangkeun kabuyutan Nagalunggung iya sakti tapa iya jaya perang iya heubeul nyawena iya bagja na drabya saka tiwat wata Keun bae da bahasa deuleu Iya, bahasa heubeul rada hese ngucapkeun. iya ta supagi ketinggalan Ramarsi lamun miprangkeuna kabuyutan Nagalunggung antukna kabuyutan awak urangna kabuyutan nu leuwih di paraspade pahideungna Galunggung jaga beunangna kabuyutan ku Jawa ku Baluk ku Cina ku Lampung ku sakalian mulyana kulit di jarian madana Rajaputra antukna boningku sakali jaga rang angnos di hewan munuh tanpa dosa ngajua tanpa dosa muni weh kenapa muni weh dari ayo curok soal tan bakti di sang pandita dipuhun di maneh na carita boningku sakali ngarenya na kabuyutan. Nah, artinya siapapun yang dapat menguasai kabuyutan di Galunggung ia akan memperoleh kesaktian dalam tapanya, ia akan unggul perang, ia akan lama berjaya, ia akan mendapat kebahagiaan dari kekayaan secara turun-temurun, yaitu bila sewaktu-waktu kelak ditinggalkan oleh para rama dan para resi. Bila terjadi perang, kabuyutan di Galunggung, pergilah ke kabuyutan. Bertahanlah kita di kabuyutan. Apa-apa yang lebih sulit dipertahankan, dirapihkan semua dengan yang di Galunggung. Cegahlah terkuasainya kabuyutan oleh Jawa, oleh Baluk, oleh Cina, oleh Lampung, oleh yang lainnya. Lebih berharga nilai kulit lasun di tempat sampah daripada Rajaputra bila kabuyutan akhirnya jatuh ke tangan orang lain. Ikutlah terus pantangan-pantangan yang telah ditaati, yaitu membunuh yang tak berdosa, memahami yang tak bersalah. Demikian memarahi. Terus demikian pula tidak berbakti kepada pendeta dan leluhur kita sendiri dalam peristiwa dapat direbutnya kabuyutan oleh orang lain. Nah, mata tadi aya bahasa nu rada unik, krenix, viral, keren, kesana teh, sakti, tapa.
saktina di tapana. Hmm. Nah, aya sabaraha hal harti dina sakti. Harti sakti ceuk umum eta jelema linuwih pangabisana. Sapertos linuwih anu kumaha? Ceuk umum sakti ieu bisa ngeleungit, hibar, nurus bumi, gagah ku pakarang teu naon genjreng lah teu beunang gitu nya. Dik kitu dik ieu disantet diteluh titeurak. Eta sakti ceuk umum. Nah, aya deui sakti ceuk leluhur. Sakti mandraguna, hartina teh naon Kang? Mandraguna. Mandraguna teh segala bisa. Nah, sakti sagala bisa. Lamun mah pijamaneun ayeuna sakti mandraguna eta bisa ngeleungit dipake erek kana naon. Ku zaman ayeuna Badog, manya badog. Kan teu bisa daya aturan hukum nu aya anu berjalan. aya pati kramanya. Sakti di dieu hartina mandraguna. Lamun aya nama naon? Bahasana teh bahasa keren bahasa itu. Multi talanan. Eta Kang Jejang kudu jiga talanan. Segala jadi ngeureut tulang ngeureut lain talent multi talent. Segala bisa. Bisa nya harapan kayaan zaman nu kumaha wae hartina geus kudu dipersiapkeun jeung pailmuanana, wawasanana, mentalna oge, intelektualnya. Mental intelektualna, intelijensinya juga bagus. Cara berpikir ke depan. Apa yang akan terjadi di masa lampau dan apa yang akan terjadi di masa depan, yang sudah terjadi di masa lampau dan akan terjadi di masa depan, dia bisa tahu. Seperti kumaha cenah bisa tahu, da aya orang Sumedang cukup tahu cenah. Cukup tahu. Enggak pakai tempe. Heureuy lah. Sakti mandraguna. Jadi keur budak milenial nu ayeuna kudu sagala bisa. Nah, cenah sagala bisa mah aturi weuh. Lain hartina sagala bisa nyieun A nyieun B nyieun C. Contoh nyieun kopi. Ekstrak kopi, rasa kopi, kemasan kopi, naon deui Kang? Pelak kopi, taneuh jang kopi, pupukna kopi, daunna kopi, tah eta kudu paham. Dina jalur kopi hungkul. Sakti. Jadi di A sampai Z. Eta disebut sakti mandraguna dina bidangna. Oge dina nu lain coklat, sakti dina ilmu coklatna. Dina transportasi mimitina anu ngarayap, lempang, lumpat, maju, hiber, ngablesat, nebikeun ka ngaleungit. Tah eta kudu bisa eta teh. Tah eta sakti mandraguna di bidangna. Lain hatina kudu bisa itu kang nyeun kopi aing kudu bisa nyeun kapal terbang. Nya bisa mah teu naon pek kapigawe da moal kapigawe. Eta wae geus tina tek-tek kana mekan dina kopi geuning. Jadi artinya meureunnan lamun ngagawan hiji hal teh kudu fokus. Mesti kajucung meureunnya. Nya Ketika jadi ahli sing nepikeun ka jadi ahli profesionalna oge. Disebutlah ngaran ilmuwan di bidangna beureunnya Kang Jajang. Nah, karek dina pailmuan geus nyaho. Tapa ceuk umum. Tapa ceuk umum aya nyebutkeun meditasi. Naon nyungsi diri dinu sunyi digemrong reungit. Contohna teh Kang. Nah, ieu tapa ceuk umum lolobana seperti eta. Tapa aya anu nyebutkeun tafakur meunang ngaji diri. Aya oge anu tapa nyungsi diri kanu jauh, kanu sunyi tuntunna ya gemerong reungit. Eta kabeh ge bener. Ngan lamun numutkeun bahasa nu tadi tapa numutkeun leluhur gawena. Parcuma Kang Jajang, Kang Dade, dulur sakabeh maneh teh sagala bisa, tapi na eueuh gawena. Kok bisa tapi teu prak meureun. Nah, ai pop teh kudu jeung prakna. Gitu. Sakti hungkul mandraguna ai teu bisa tapana mah. Meureun pek tah hasilna. Nah, tadina disebutkeun kamuliaan. Aya di dinya jeung bahasa nu tadi tilu rupa hilapri lah. Kamuliaan, terus kebahagiaan aya di darinya lah. Jaga kabuyutan ku cara nu tadi.
kabuyutan geus disebutkeun tadi kan di lembur sorangan nyaah kalau macai teh olah seperti eta perang lain hartina perang ngadu peureuh ngadu panah ngadu tumbak ngadu pedang ngadu ajian beujieul tina panon ya kalau Superman atau tina leungeun lain da eta ge bener ngadina zaman waktu heubeul zaman ayeuna mun ayeuna kitu kan spiral bisa sekitas TikTok TikTok dan Facebook atau YouTube naon YouTube bisa oge ngan kan itu zaman sok sanajan kayaknya bakal tapi gawe deui ahli panah bisa karena profesional kejurnas kejurda kejuaraan internasional ahli tumbak geus lain maehan jelema kalungkeun tumbak aya prestasi engke mah kapan dunia olahraga pertandingan sifatna kecil menengah sedang nasional internasional tah eta pertahankan perang dirinya teh perang pas baheula maehan jelema ayeuna mah kan geus beda anu ahlina perang panahan nya urus didik nepikeun ka jucung jadi juara berprestasi jadi juara dia berprestasi ngelawan bangsa dengan diadu dina pertandingan olimpiade atau naon lah gitu perang dimaksud zaman ayeuna lain hartina diajar di silat bener yang penguasaan non kanuragan jeung fokus teu salah terus cek diadu jeung saha aya kedot jeung saha ngasah bedog saseget-segetna nepikeun tangkal cau 3 gebog teh mah saliwateun erek jeung saha kapan zaman enak mah aya aturan terus bisa ngeluarkeun ajian tina leungeun bubuk itu batu nu sagede gardu erek jeung saha diaduna nya hartina urang kudu foksi ku zaman nu ayeuna bisa dipake eta tapi dina waktu anu lain tapi da mangsana ge teu pantes lamun urang ngaluarkeun panah anu di sangarepan dulur urang aya dina pertandingan mah kapan ngajajar pertandingan lain pahareup-hareup jaga eta kabuyutan tadi bisa direbut ku ABCD mangkana lamun Raja Taputra henteu nya akal macaina artina sarua jeung nilaina kulit langsung di jarian teu bisa mempertahankeun kearifan lokal lemah cai komoditi seni budaya jeung alamna rek pagunungan namun orang gunung rek padataran mun orang datar rek cai lamun anu deket ka laut lamun teu bisa ngolah jaga ngaraksa jeung ngariksa eta tempat eta kabuyutan lemah nanaonan sanajan maneh pangkatna anu mana buktina kamakmuran keur kami cek rahayat tah hatina kapan boro-boro ku bangsa dengan ku rakyat sarangan oge geus teu dihormat boro-boro kuno mere perintahian maneh jadi pamimpin contohna meureun runtah nah ayeuna runtah teh geus pabalatak kitu tah salah sajina kitu lamun teu bisa ngurusna mah kapan tungteuna pan jadi lagu nah aku naon nu geulis lobana micet sigana mah geulis mata kana micet ge tah kitu meureun Kang Dade dulur sakabeh hartina teh geuning sakti mandraguna jeung dina tapal teh lain hartina jang merangan dulur urang sorangan dek dipaehan ulah munuh tanpa dosa teh geuning lain hartina dirinya ayeuna komo geus aya aturan urang kudu leuwih bijaksana ngahartikeun tutur dawuh sepuh daya fleksibel bisa universal bukakeun cara berpikir anu milenial anu bisa kaharti ku masyarakat umum ayeuna ulah dugi ka urang macan naskah dina bahasa anu tadi gak gego tepuguh macana ge geuning Kang sadulur sakabeh heuda bahasa heubeul hese bisa disangkana eta diajar bisa disangka dijampean buku urang teh keur maca dawuh cikolo teh kitu nah disangka we maca anu teu pareleueuh jadi hakekong padahal mah kan hartikeun tah meureun salah sajina bahasan kalimat-kalimat anu tadi nu diartikeun ku bahasa Indonesia dilarapkeun ku bahasa Sunda anu sakainget
zaman ayeuna nu sakatampa kana ceuli utek jeung pikirnya diungkapkeun ku rasa dina naskah nu eta. Lajeng ras jaga hamu isis dimulah dipamali dimane mulah kapuhan dina musuh ganal bala boning dilancan musuh alit mua boning ditambaan jampe mua mati mang sasra tanpa guna patula tawur tan mertiaksa ku ngalawanan sifat galeng ngalawanan siksa nu kualat kolot waiwa nguha dicarek aki lawan buyut upadina pandai besi pandai omas memen paraguna hamba lawak tani gusti lanang wadon nuniweh na raja putak kede ditineng dimane hamo ngadenge carek indung lawan bapak hamo ngadenge carek na patikrama wang kedenakeh upadina kana tungtung halalang setegal kadi anggerna puncak ing gunung sapata peruh di puncaknya asing ruh ia tan ruh minyak pating timan ruh dicarek aki lawan buyut marapan kita jaya perang hebe nyewana atasna hindarkan sikap tidak mengindahkan cegahan atau pantangan diri sendiri jangan bingung menghadapi musuh kasar laskar atau musuh dapat dilawan sebaliknya musuh halus tidak dapat diobati jampi tidak akan mempan sumpah atau kutukan 1000 kali tak akan berguna ibarat tabur atau kurban yang tidak terlaksana oleh perbuatan melampaui batas atau garis pematang aturan mengabaikan aturan dari leluhur atau orang tua luput menyadari ucapan kakek dan buyut bandingannya pandai besi dengan pandai emas dalang dengan penabuh gamelan hamba dengan majikan petani dengan pemilik tanah laki-laki dan perempuan demikian pula raja dengan upeti atau persembahan berkeras pada keinginan sendiri tidak mendengar nasihat ibu dan bapak, tidak mengindahkan ajaran patikrama, itulah contoh orang yang keras kepala, ibarat pucuk alang-alang yang memenuhi tegalan, ibarat tetapnya puncak gunung. Siapapun yang mengetahuinya, ya tahulah akan ketentraman, tahu akan nasihat kakek dan buyut agar kita unggul perang dan lama berjaya. Nah tadi kan perang geus dibahas. Nu intina mun bisa ngajaga ngaraksa ngariksa nepikeun ka hasil bakal jaya di buana. Intina mah eta musuh leutik moal bisa masih ku jampe karek naon oge tuah naon oge moal teurak naon musuh leutikna nyaeta hate niat pikir tekad keukeuh sok sanajan eta aturan geus alus elmuna geus sakti mandraguna tapana geus alus lamun aya niat anu teu paralubuh hartina goreng lah niat goreng
mau jadi manfaat malah malindas ka dirina sanajan sakti mandraguna tapanawi halus tadi teh sarakah kan sifat jelema eta nu dimaksud moal beunang ku jampe kumaha oge lamun hatena teu bersih lamun pikirna teu bersih bulan 14 sebenarnya urang kudu caang bulan 14 teu geuleuh teu maleukmut nyieun kahadean teh mangka jadi manfaat mangka jadi kahadean loba kasih si kagigir meureunnya mikirna lempeng Sirotol Mustaqim lempeng jalan gede sasapuan ngabalumbung timu nah gitu tina bahasa nu tadi sakitu rudet jeung macana jeung artina teh dibakutut makan jadi pono niat hate anu bersih caang pikir anu kudu bisa nyangan ka batur sanajan urang sagala bisa ge ari niat ngagoreng makan jadi musibah musuh lemas teh kapan lain nu di jauh di deungeun di batur di urang musim di jampe-jampe ge da mah beunang-beunang mah teurat-teurat da hatena remet mah remet we remet kamale gitu mangka sing hade cara berpikir sing hade lampah sing hade hate kumaha cenah carana ulah jauh tina ucapan tina dawuh tina pepatah nini jeung aki buyut pati krama sesepuh aturan di sesepuh pake pahami digawe tah eta bakal neureup bakal jadi manfaat bakal jadi kamuliaan ka dirina kamakmuran ke sararea bakal hibar ieu dunya gitu perang teh lain dimaksud tadi teh asli paehan jeung hawa nafsu mah kaci ngan hawa nafsu nu mana urang kudu paham oge hidup kabeh hawa nafsu kudu dipaehan kayak bisi eueuh kahirupan lamun kabeh dipaehan jadi teu hayang naon-naon jadi moal aya kamajuan moal aya peradaban karunya pamajikan nafsu birahi tuh kapan sadulur tuh gitu lamun nafsu birahi dipareuman oborna kepan watir ke disangkana urang teh gay tekop ningali bujur munding da badag ai kana munding tataroso ai kana urang cenah sakieu waduh lemedna diantep tah bisi tibalik dina pemahaman mareuman seuneu nafsu angkara murka aya nafsu nu kudu dicekal diatur dikawasa ku urang aya nu kudu dipikeun di pareuman aya oge anu kudu dipikeun di pareuman sakali waktu mah kudu dipake jadi urang kudu bijaksana makena eta sakadang nafsu teh amarah teh kudu apa poksina di mana nu pantes dipakena kudu geus bisa mindah rasa cicing wae bager wae kan bisi teteh urang karurupu bangsa deungeun mah nya ngalawanan bangsa deungeun teu make nafsu teu make amarah atau moal aya kasemangatan perang teh karunya lain kabayang mun kitu punten abdi bade ngadek kapan teh etis dina perang mun kitu mah pake amarahna woi jiga bima atunya eureun aikir kitu woi mana kopi mana kopi tah kopi lur ngopi heula aya keneh teh teh aya oh katulah lajeng deui nya lajeng salajengna jaga rampesna agama kaliwatnya sambaris jaga kita mimprangkeun si tepet si bener si duga si warasi iya tuhu sirena janma dina buana iya kahidupanana urang sakabeh iya
kawin doan ngaranya kangken gunung panghiangna urang pindah ke Cibuntu ngaranya pindah ka Lemah Pamasaran gesan wang nuyuhan kapanasan jaga rampesna agama hana kahuripan urang sakabeh mulah waiwa moha di carekna walat pun ujar rakean Dharma Siksa ngawarah urang sakabeh nyaraman sang lumahing taman sia rakean Dharma Siksa maka manak sang lumahing taman pertemuan deung ti Dharma Agung aya mangesya pertemuan deung ti Sisima pun maka ngaran sang Raja Putra carek sang Raja Purana rampes carek dewata kami syarakean Dharma Siksa pun pokoknya tuluykeun sabisana panjang tuh ya itu berarti mau bacain artinya janganlah kita memperebutkan atau bertengkar tentang yang tepat atau lurus, yang benar, yang jujur, yang lurus hati, yang sungguh-sungguh tentram manusia di dunia. Ya kehidupan kita semua, ya ketentraman namanya ibarat gunung kahyangan bagi kita. Beralih ke telaga bening namanya, beralih ke tanah pusara, tempat orang berteduh dari kepanasan. Pelihara kesempurnaan agama, pegangan hidup kita semua jangan luput atau bingung terhadap ajaran para leluhur atau orang tua. Ujar rakean Dharma Siksa menasehati kita semua, mengajari sang lumahing taman. Ia rakean Dharma Siksa berputra sang lumahing taman dan perkawinannya dengan wanita dari Dharma Agung pernah ia pun menikah dengan orang desa bernama sang Raja Purana. Kata sang Raja Purana, sempurna ajaran ayahku Suwardi, dia rakean Dharma Siksa. Itu kumaha tah bahasa nu kapanggih ka adenge nu kasimpen we jaga rampesna agama, jaga kasampurnaanana agama. Di dieu aya sabaraha harti tina agama atanapi agaman keyakinan. Tadi kapan ulah silih asa aing bener murid masih di bahasa pondokna mah anu geus beres makeun we ulah teu dibeberes deui, anu geus alus makeun we ulah dialus-alus deui, anu geus bener makeun we ulah dibebener deui da geus bener. Ya geus puguh bener nya. Mun eta dirobah atawa ditambahan deui kadituna timbulna teh aya dualisme. Paham beh dituna deui aya kana papasehaan diomongeun. Tina diomongeun bakal jadi peperangan, diadu. Tina diadu bakal jadi karuksakan. Tina karuksakan bakal jadi kehancuran. Tina kehancuran kabeh ge rugi tungtungna mah. Nu matak di dieu tadi disebutkeun nu geus bener makeun we, ulah teuing dirobah atawa ditambahan. Artina teu meunang maksakeun keyakinan urang ka batur.
teu meunang ngarasakeun diri urang pang benerna, teu meunang nyebarkeun lalakon anu ceuk batur eta pang bageurna pang alusna. Da itu ge geus bener dina lampah itu lampah marenehanana, keyakinan marenehanana. Mangka didinya jaga rampesna agama, jaga kasampurnaan agama. Anu ngagem A nya A pigawe we nepikeun ka beres roes ti A nepikeun ka Z. Jadi ciri tah si eta mah bener. ajaran teh A, agamana teh eta. Entong nyalakeun, da teu nyieun karuksakan geuning alam dunya beres ku ajaran nu eta. Rampes mangka sampurna didinya aya saling menghormati, saling menghargai salah sahiji keyakinanna masing-masing, salah sahiji we maksakeun keyakinanna masing-masing. Eueuh rampesna agama teh sampurnana eta agama teh eueuh da jadi malah jadi papasean kadituna pangperangan karuksakan nu rugi jadi kabeh, anu teu nyiluge jadi ruksaknya. jadi kabawa ruksak bingung anu lainna ieu mana anu kudu dituturkeun, ieu cenah pang benerna geuning kalah diadu jeung itu pang benerna geuning kalah aduh jeung ieu nya itu teh geus alus kalah jadi milu diadu dan mempertahankeun keyakinan maranehanana. Aing teh geus aman geus beres geus roes nah datang maneh jadi kieu nya terpaksa we jadi kariweuhan, pertempuran, karuksakan, bakal loba anu rugi, nya rugi nyawa, lahir, batin, tempat, masa depan, wah segala we segala katurunanana riweuh. Mangkana jaga rampesna agama, hartina rampes teh sampurna, jaga kasampurnaan agama, jaga rampesna agama. Mangkana di adat budaya urang mah kolot teh lamun urang teh lamun dulur teh lamun menak teh lamun datang ka hiji tempat atawa papanggihan jeung dulur di mana wae ayeuna sok make panganter bahasa naon geuning papanggih teh urang Sunda ciri sa bumi cara sadesa. Nah nu umum tadi urang Jawa Barat sok nyebutkeun naon mun Jawa kulo nuwun sewu geuningnya, lamun urang naon tah Hatur nuhun. nah oge aya anu lain oge model punten terus kadituna teh aya di wetan mah naon deui lah. Orang kan umum non sampurasun naon urang teh sampurasun tah para sadulur kabeh mangka dijawabna teh rampes. tah hartina rampes teh sampurna. nah hartina dina sampurasun hartina lain sampurna da rampes teh hartina sampurna. Aya oge sabagian dulur nu ngahardikeun yen sampurasun teh sampurna ingsun, dijawab deui sampurna hartina aya penekanan nya aing geus sampurna euy sampurna maneh tah kitu eta aya intonasi penekanan dia disebutkeun jadinya teu meunang nyieun keyakinan batur ngarubah keyakinan batur make keyakinan urang. Aya instruksi jika aya penekanan anggaran teh bahasa keren non Maksa. jika maksalah gitu instruksi memerintah terus naon di kadinya tah eta teh ulah karena tina bahasa sampurasun sampurna ingsun dijawab deui sampurna nekankeun yen urang teh sampurna bari jeung can nyaho can puguh hartina sampurasun aya harti nu lain da dijawabna teh rampes hartina rampes teh sampurna jaga sampurnaan kasampurnaan agama jaga rampesna agama ulah maksakeun kehendak meureun ayeuna mah aya undang-undang nanya meunang maksakeun kehendak sorangan teh bisa asup kana KUHP kang eta teh memaksakan kehendak teh
kuhab berenya. Nah pasalna poho deui kudu dibuka deui. Eta sapertos kitu. Jadi tiap baheula lagi geus diatur ku para leluhur teh sangkan amanna nyamanna ieu alam dunya teh geus aya aturan, geus aya patikrama. Mangka urang sebagai penerus anu nyaah kana budi pakerti leluhur karuhun hayu urang babarengan madar ngaguar geus apa pahami terus laksanakeun rek ok prak sapertos kitu nya hartosna mah masing-masing oge tiasa ngartoskeun ku apresiasi cara berpikirna masing-masing. Ieu mah mung garis badagna urang badagna jaga rampesna agama mun agamana jaga eta kasampurna agama eta teh sing jadi ciri nu mandiri agama urang mah kieu ulah maksakeun kehendak ka batur komo kudu ngaleuwihan ti nu lainna mah yen batur teh kurang bener salah atanapi A B C D menilai dari satu sisi sabab tina diktena menghakimina menilainya secara pribadi dalam satu sisi bakal jadi perpecahan boro-boro jadi aman atuh jadi kariweuhan namun geus kitu eta anu jadi bahayana di ieu alam dunya. Hayu urang babarengan diajar ngaji diri ngaaji diri ngajen diri ngaajenan diri gitu. Eta beh dieuna leutikna gedena ngaji agama ngaajian agama ngajen agama ngaajenan agama keur saha disaha kapan di urang mun urang geus beres roes nanti beres roes nya sampurna ka ditu rampes moal aya piomongan geus saling menghormati saling menyayangi silih wangi silih asih silih asuh silih asah kunaon kuring teu nyebut silih asah da margi lamun geus diasah rek naon ameh naon tah bedog mun diasah mun bedog Kang Jajang sadulur bisa dikadekeun tah kapan miseukeut bisa dikadekeun tah asah di dieu anu jadi bahayana ngasah pailmuan mun geus seukeut arek pake naon arek pake mergasa batur arek pake ngalawanan batur atawa erek dipake kapentingan urang jangka batur atawa kumaha kitu maksud teh lain hatina dikurangan da aya hartos Siliwangi anu sanesna sanes anu umum sapertos asah asih asuh aya hartos anu sanes padaran nu sanes filosofi nu sanes kanggo penyeimbang ensiklopedia budaya paling batur mamake asah asih asuh kuring mah asih jeung asuh wekeun asahna mah dambung silih asah mah kena diadu wah cenah pan ngasah peilmuan keur naon mun geus asak dipake naon dipake ka diri leuheung mun ngasah nanti keur ka urang sorangan nah leuwih alus palebang ngasana jang marangan batur margasa batur bahaya tah eta jadi bahaya mangkana kuring teu ngahilakeun asahna asih jeung asuhna heula dari itu nah kapan jadi mahkota binokasi anu dipake ku arurang teh kudu pake mahkota binokasi bina kasih sayang lain asahna silih asah pedang tumak atau napi panah jeung nu lainna bisi jadi papaseaan silih asah mah anu diasahkeunana meureun tangelanana teh peureuss eta nu asahan namun kongang nyarita mah aing teh nyeri ayeuna kumaneh digesel-gesel tapi da aing geus tugas jek nu diasahna aing geus sarua tah eta maksa geus teh seukeut rek dipake naon deh kitu nya sapertos kitu lah bahasan pan gitu mah kan bisa
naon manfaatna keur urang jeung sadaya makhluk muridnya gitu. Kan da urang mah ngasa teh peso jang ngarajang bawang natalanan meunang sok jadi koki nu bener. Kadang-kadang tuh jadi koki ge bisa ngeureut bawang Jadi cepet. chefnya Cet. Pan jadi duit kena kotok mah. Kena TikTok mah geuning tah nya. Sadulur tina peso nu seukeut akibat tina ngasa. Bisa jadi kahadean, bisa ngasuh, bisa jadi kasih. Kalau boga duit tina eta dikotokan tina non kaparigelan eta mun kitu palebah ngasah ilmu be kan itu lah ada merangan batur ngasah agama ngumpulkeun bahan kekuatan keur diri jeung golonganana dipake jang ngalawanan batur ta eta jadi bahaya oge boro-boro aman tungtungna jadi karuksakan rampes na agama mun geus kitu jadi we nyaeta disebutna teh lago percuma mubah bahasana kan loba mubajir terus oge naon deui nya hamo kamu ya, camal agama teh jadi camal karena maneh da makena kawas kitu arek agama mana naon wae mun dipake kan kendaraan maneh sangkan nepi kana tujuan maneh jeung golongan maneh jadi camal boro-boro dibedian ku Gustina ku manehna keneh ge kurungna geus diruksak geus diredokan kumaha nu nampina batur mending bentukna ge kitu carana ge kitu gaweana ge kitu kumaha aing bisa ngahormat mending manehna ge kitu jaba maksa tah biasa kitu terjadi deui da ayeuna mah geus darewasa diajar bari bijaksana pun sampai pun ampun paralun bilih lepat bahasa lepat kalimat lepat cara maca lepat cara nguntapkeun rasa lepat cara bahasa tubuh lepat cara dina tata pakaian nambah karare itu tinyopan sila anekak nah ieu make ciri anu mandiri panginten gitu batur mah sarariusnya menekung gitu bahkan kuno lain mah maca anu tadi teh disangkana teh kitab aliran susut teh ngarti teh ya kafir hampura lain bahasa eta nya kaceplosan dia karena kan teu apaleun can apaleun kadang bung apal tah eta nu disebut ulah maksakeun pake we ciri nu tadi geus bener mah ulah teuing dibebener deui da geus bener ieu eta ulah maksakeun urang karena urang asa bener kadinya dibikeunkeun tungtungna jadi kepasean geus nu bener mah geus bener antep bager mah geus bager antepkeun siga maleun diri singa jara dicirina kitu nu mandiri sewang-sewangan keyakinanna sewang tempat sorokokod merenya ulah pacorokok karena sarua tujuanna ka mana ka Gusti Maha Agung kana kahadean hayang kasejahteraan hayang kamuliaan hayang keamanan tata tentrem subur makmur roh dinami kaditu kanu maha suci kepada Tuhan yang Maha Esa tunggal anger kaditu nama kana sahiji eueuh deui absolut sifatnya yang maha benar tah itu mari mana we keneh atas di kadinya terus hanya gitu. Wah masih panjang dicanak ke saena we dugi ka mana padaranana bilih lenang punten korek saterasna jaga hamo isus dimulah dipamali di maneh mulah kapuhan dina musuh ganal bala boning dilancan musuh alit mua boning ditambaan di masa mintos ya mintos jalan mana tadi deh tadi puntennya jaga turunan oh iya
jaga diturutan ku na urang renya rea marapan atis ikang desa Sang Prabu enak alungguh Sang Rama enak amengan Sang Disi jaya perang atosna peliharalah agar tetap ditaati oleh orang banyak agar aman tentram seluruh negeri raja tentram bertahta Sang Rama tentram menghimpun bahan makanan Sang Disi unggul perangnya ras jaga isos dicarek nu wayat ngalawakon agama nu nyusuk na galunggung marapan jaya peran jadian tahun heubeul nyewana jaga makean patikrama paninggalna sang saseda hartosna tetaplah mengikuti ucapan orang tua melaksanakan ajaran yang membuat parit pertahanan di Galunggung agar unggul perang serta tumbuh tanaman-tanaman lama berjaya panjang umur sungguh-sungguhlah mengikuti patikrama warisan dari para suwargi yang sudah tidak ada leluhur jagat daranan di Sang Rama jagat kerta di Sang Resi jagat palangka di Sang Prabu artosna dunia kemakmuran tanggung jawab Sang Rama dunia kesejahteraan hidup tanggung jawab Sang Resi dunia pemerintahan tanggung jawab Sang Prabu dunia dalam berita tanggung jawab ya TVRI dunia dalam berita reporter Haywa paala-ala palungguhan Haywa paala-ala pemenang Haywa paala-ala demakan apan pada pawitanya pada mulianya maka pada mulianya ku ulah ku sabda ku ambek atosna jangan berebut kedudukan jangan berebut penghasilan jangan berebut hadiah karena sama asal usulnya sama mulianya oleh karena itu bersama-samalah berbuat kemuliaan dengan perbuatan dengan ucapan dengan itikan itu ya, tadi terus kita bahas siniti si niyagata si aum si si kurungan ngalap kaswar semu guyung hejah ambek guru basa atosna yang bijaksana yang selalu berdasarkan kebenaran yang bersifat hakiki yang sungguh-sungguh yang memikat hati suka mengalah murah senyum berseri hati dan mantap bicara punten ya Kang Dede iya namihan unggulnya anu aya eta non si aum teh nyata bisa disebut hartosna teh untuk menyeru Tuhan zaman baheula kata aum dapat diterjemahkan dengan ya untuk menyeru Tuhan ya si aum adalah mereka yang senantiasa menyeru
mengingat Tuhan. Aum juga berarti kebenaran atau kenyataan tertinggi alias hakiki. Jadi kudu apal aum. Nah, bahasan aum, om, ahung, Aku aum, om, ahung, hartosna sami. Eta teh keneh. Jadi menyerukan kepada yang hakiki, ka Gusti Nu Maha Agung. Mun urang mah enak, duh Gusti Nu Maha Agung, ya Allah, nah gitu. Iya keneh kasebat Iya. om. Mun anu diwetan aum. Nah, cara ngalafalkeunana ge aya cara. Itu kawas tadi dibaca aum. Aum. Aya oge nu ngartikeun aum kana jadi maung. Aum. Bener tah sora maung asli mah sapertos kitu. Aum. Aya cara kumaha cenah carana. Nguntakkeun eta aum dina akhiran tengah-tengah tungtung letah diantarkeun kana lalangit. Aum. Ah, gitu Jadi aya getaran, vibrasi di jero awak, terus bisa nyambung karena otak kiri jeung otak kanan bakal hurung. Coba filosofina di urang, lamun muji ka Gusti teh seolah-olah ka langit. Sedengkeun kan urang aya kumaha nepi ka langit. Sakitu jauhna ku paningan ieu teh ka kiri. Teknologina luhur oge nya. Malu Kakarak ngadenge beja teh nepi ka bulan. karek nepi ka dinya. Can ka langit teh nya. Nah, di urang leluhur aya tata cara hayang nepi ka langit. Enteng, kumaha cenah carana tadi teh? Tungtung letah diantelkeun kana lalangit dikoro di dieu. Tah nabaham nepi urang mah. Tah kudu paham hal eta aum ahung sarua. Nyebat ahung ge kedah diantelkeun tungtung letah kana lalangit nepi ka ditu kana lalangit ka hade. Artikulasina cenah ahung, aum, om eta teh ya muja muji ka Gustina, ka Gusti Nu Maha Suci, Gusti Nu Maha Agung. Bakatku agungna. Nah, Allahu Akbar teh artina Tuhan yang Maha Besar. Besar cek bahasa orang agung. Agung. Bakat ku agung nya wantun nyebat agung mah aya keneh mikrokosmos jeung makrokosmos. Agung tungtungna teh anu geus teu bisa kaciri jeung karagap. Lain agung deui, tah saageng ieu cenah nya. Beda jeung saagung ieu istilahna. Dina panganter bahasa. Terus tadi teh Aya jagat namanya kita dina aum di tadi teh. Ahum si heueuh tadi teh. si heueuh. Hakikat tadi obrolan hakikat tadi teh. Hakiki. Jadi nu hakiki teh Gusti Nu Maha Suci. Jadi kata sok ahung atau aum deui hartina teh mereka yang senantiasa menyeru atau mengingat Tuhan selama-lamanya. Aum juga berarti kebenaran atau kenyataan tertinggi alias hakiki. Nah, terus deui anu kaduana nyaeta si heueuh. Nya heueuh teh hartina teh iya bener sungguh-sungguh. Terus anu katiluna si karungrungan. Naon si karungrungan? Ngede naon si karungrungan? Kesedihan Terus selalu dikerumuni orang karena sifatnya yang menyenangkan. Nah, sifat anu pikaresepeun, pikayun-yunun. Dareh deh merenya. Nah, Somea HDK sema. nah, handap Asor. wah segala anu disebut pikaresepeun, pikayun-yunun. Ulah dugikan ka kieu, ieu mah lamun aya urang teh Bakatu. lah aya si eta. Lamun eueuh teh init Atoh mun ti tadi si eta teh ira ini dina eueuhna teh
hayang teh ulah ka deui. Nah, ulah dudukeun ka kitu urang teh sifat di alam dunia teh migawe pagawean di dunia teh Kudu ulah dijauhan, dudukeun ya. ka kitu. Kudu pikayun-yuneun pika Resep. rasepeun. Mun eueuh urang teh didago-dago ka mana si incet eta anu urang anu mending geus aduh sono ka mana jadi dago-dago kadon kaledang. Geus teh aya Kang Jajang sumping tuh geuning aya Aden, aya Menak, aya si eta, aya si Kasep, aya si Bebal. Dibagiakeun. Jika anu pada ngadaraguan merenya. Tah. Geus teh aya Kang Jajang nya keur mah ditunggu-tunggu keur mah geus datang dibagiakeun dina inditna oge dipangdeudeukeun. Maksud deudeuh tadi dia kan aya kasih asih jeung asup. Lah aing maneh make indit atuh urang teh betah keneh jeung kamu teh. Lamun aya kamu teh pagawean naon oge masalah nu aya di dieu ge beres. Ulah sabalikna datang teh kade ngeun nyeun masalah teh. Tah nyeun karuksakan. Jadi tungtungna teh boro-boro deui hiap, dihus. Hus ya, hus. Make datang ka dieu. Eta teh meureun naon anu kudu dipilampah. Nah, hartosna urang ka mana wae indit kudu nyieun kahadean. Kudu nyieun kahadean. Jadi dipika nineung. Tah. Eueuh teh meuni nineung sono lah kitu. Ya. Nineung ku si Ujang eta keur Kasep teh. Ieu mah lain sabalikna keur goreng patu teh kasebeleun. Ulah pika kitu. Sok sanajan eta sami makhluk Gusti. Anu ku urang kudu dibere kasih, dibere sayang, kudu diasuh jeung diasih. Didinya aya asah. Tadi geus ulah diasah, aya waktuna ngasah. Da geuning anu datangna ge lalakonna kawas kitu. Pika sabeuleun wayahna kudu diasah. Da mintul matak pika sabeuleun oge. Itu meureun Kang Jajang ya. Itu dulu. Sok aja. Dina uran sakabeh tuha kalawan awan mulah majar wanta mulah majar laksana mulah madahkeun pada janma mulah sabda ngapus iya pangjaya perang heubeul nyewana ngaranya artosna bagi kita semua tua dan muda jangan berkata berteriak, jangan berkata menyindir-nyindir, jangan menjelek-jelekan sesama orang, jangan berbicara mengada-ada agar unggul perang dan lama berjaya namanya. Dari maksud perang tadinya lain perang. Ya, lain perang. Silih bunuh, silih gorengkeun, silih ruksak. Silih jajah lain perang eta. Sing paham perang dunia teh pangabisana kudu sing jadi ahli ulah sakadar bisa unggul gitu. Sing jadi ahlina timnya kajetna gitu. Ameh jadi buah meureun tadi teh anu aya di luhur. Naon ameh bisa dipelakan lamun taneuh teh mah. Gitu. Buahna bisa diolah, bisa dipetik, hasilnya bisa diolah, pikeun sarerea gitu, sama murah sarerea. Jadi lamun makmur sarerea berarti jaya di buahna gitu. Heubeul berarti nyawana dan beralih panjang umur lain gagah-gagahan lah. perkatang perkelenteng merenya lain gagah-gagahan gitu. Maksudnya dia mah artinya bisa nyieun kahadian jang balarea. Jeung salawas-lawas nah we teh anak incu gitu. Jadi heubeul dina geus eueuna dikenang merenya. Nya heubeul teh eta abadi. Abadi teh eta heubeul. Kenang sepanjang masa abadi. Ajang. Lantos.
dina uran sakabeh tuha kalawan awam entos nih urang menak urang menak maka rampes agama haat heman dina jamna janma mana urang kendal kulina mana urang dipajarkeun menak kuna rama artosna kita merasa senang maka sempurnalah agama kasih sayang kepada sesama manusia maka kita dianggap bangsawan maka kita dikatakan orang mulia oleh Sang Rama. Carekna patikrama na urang lanang wadon ia tuah ia tapa ia tuah na urang goreng tuah goreng tapa maya tuah maya maja tapa rampes tuah waya tapa. Terusna menurut ajaran dalam patikrama bagi kita laki-laki dan perempuan yang beramal ya bertapa itulah perbuatan kita. Buruk amalnya berarti buruk tapanya, sedang amalnya berarti sedang tapanya, sempurna amalnya berarti berhasil tapanya. Nah dugi kadinya heula tadi disebut bangsawan. Peradaban zaman rupa-rupa ayeuna mah umum nu disebut bangsawan teh nu beunghar nu kasep ngalemparen kaneng anu boga jabatan loba duit eta anu umum bangsawan nu umum. Sedangkan nemutkeun bangsawan nemutkeun leluhur aya patikrama. Acan bisa moal bisa disebut bangsawan namun can nyieun kahadean. Lah geuning ieu aing beunghar kahadeanana keur golongan manehanana. Menang pangkat menang gaji nu gede. Nah, karasan teu kadulur baraya karahayat ka dituna beh dituna balarea. Kan acan tangtu. Sedangkeun nemutkeun patikrama leluhur hayang jadi bangsawan teh, hayang jadi raja teh, hayang jadi prabu teh, menak teh kudu barang gawe heula nyieun kahadean anu opsi anu profesionalna anu bagianana sacakale model tadi ahli di bidangna diakui terus karasa ngamakmurkeun ka masyarakat setempatna tah eta bangsawan. Acan tangtu anu bisa kitu teh beunghar numutkeun kredibilitas nu ayeuna acan tangtu nya ge baktina luar biasa kalemah cai jeung karahayatna acan tangtu jelema eta teh beunghar ngan geus boga predikat yen eta teh menak yen eta teh bangsawan. Eta numutkeun patikrama leluhur beda jeung nu umum ayeuna disebut bangsawan teh atanapi nu ngaku bangsawan teh acan puguh gawena oge jol ngaku we geuning urang diaku nya ku golongan maranehanana. Kapan di dunya teh sababaraha golongan elemen masyarakat mun ayeuna mah kudu pada ngaku kabeh. Mun ngaku mah petani aya nelayan aya wah nah rupa-rupanya. Geuning urang loga tanah kebon balong jeung sawah muhun leres diakui eta nama ngan ukur dugikeun ka sabaraha urang puluhan aing mah ratusan aing mah nya nepikeun ka mana lain ka eta karena ku kabeungharan. Sedangkeun bangsawan nu baheula bener ti handap urang ge matak beunghar matak bisa sapaluhur teh ti handap nya da moal bisa langsung ka luhur moal aya langsung beunghar aya anu tina waris kapannya aya anu tina sakola. Sedangkeun tadi anu disebut bangsawan teh can tangtu beunghar numutkeun leluhur mah ngan anjeunna geus boga predikat ti Gusti teh tah eta bangsawan tah eta menak tah eta raden teh.
beunghar cenah santang tuh da anu dipikirkeunna lain beuteung manehna. Beuteung batur mameh batur can warog mah malwa ka barang tuang ayeuna mah ka panu umum aing heula memeh batur. Bangsawan mah menak mah raden mah raja mah prabu mah ratu mah nu baheula leluhur mah kitu malwa ka dahar mun rakyatan dahar. Mung wareg teh daerah rakyat ini masih kena kalaparan mah nya aing mak teu kaci teu meunang bahkan bisa disetrap. Mun ceuk bahasa ayeuna mah turun sia tina lalakon raja teh lalakon jadi prabu teh jadi menak teh luntur kailmuan maneh karena kasupata ku para rasi kasupata ku para raja nu lain kasupata ku para panita komo ku rahayatna rajeun teh boga pamimpin kepada mas disupata antukna teu lila sok sarajan otoriter oge ger teh turun tina kabangsawanana surak nah ulah sembetan kadugi kadinya begitu turun teh pamimpin anu hade bijaksana adil paramarta rakyat teh sedih nyilu peurih nyarek aya ganti na kitu jami model kitu model kieu dicengcerikanan lain sabalikna surak we eta da kudu we mayar upati ibadah geus eta mah kitu gaji mun ayeuna mah hadiah buruh kumaha borah tadi geus dibajakeun nya kakara bisa jadi menak disebut menak teh kudu bisa ngamakmurkeun rahayatna wah aing ge boga rahayat naon keluarga tah kitu bener eta oge menak leuleucikan we heula ulah ngaku-ngaku menak pek aku ngan ulah teh ngaku-ngaku da bisi aya nu nanyakeun ke teh bisi aya nu ngadikte engke teh bisa aya nu nagih tabungan atuh raja we datang we 20 truk ngabring minta beas beragenan saurang 50 kilo Hulang pan ngahulang nah habat ngahulang raja kapan anjeun ngaku raja kuring pan rahayatnya kasaku do meta kapan ka raja beak tah gitu eta tina beak sapertina saurang misal 50 kilo aya 20 truk ieu mana makana kahade hati-hati ulah ngakukeun menak raden bangsawan amun can bener gaweina darahayat kudu dibere henteu kudu diwowoy kayu duitna kayu biasna kayu mobilna lain kitu kaya ngarahayat mah sarua minta ngareunah hirup lain ngareunah diberean yang beunghar kabeh lain minta ngareunah hirup hartina ngareunah kan loba hartina itu merkasa bae kudu pati ge tapi kaharti mau jadi mata mangka para dulur sakabeh hapura hapunten pun tabe pun ampun paralun lain nyupata lain ngabahas perkara kamenakan da ieu mah aturan pati krama kahade ieu aturan ti leluhur bisi aya nu nagih nagih jabatan mun bahasa baheula mah bahasa nu umum mah bisi dihijab hisab bisi dihisab bawa masalah ngaku A datang we B dipikeun kajet salangap tah ini bakal dihisab dan ngaku-ngaku mah ngaku raja bakal dihisab dan naon ge tadi dunya kene mangke di akhir pagawean di akhirat mangka hati-hati di dinya pek aku ulah sote ngaku-ngaku ieu aing raja kadiri tong ka batur mah maksakeun ngaranna da tadi geus diguar di pedar jaga rampes naga namun maksakeun keundak urang ka batur geus asup pidana perdata atau naon kuhap memaksakan kehendak meyakinkan ka batur yen urang teh raja kalebah mun datangna bergadung raja aing datang minta aing teh keur ieu nyeun imah can beres kumaha
bisa ditagih bisa dihisab ulah kerajaan ulah memenakan karena menang saya ngaku raja sebagai tugas raja aku mah kudu adil para marta lawaka kabatu kadiri ka keluarga kadulur kabaraya kadituna kabaladrea tah eta bener ieu mah mengistrenan saha menjadi raja saha kekawasan di mana rahayatna sabaraha pagawean aku mah pan eueuh gitu deh loba nanya nya itu salah bener pek eta teh keur usaha bener jeung usaha jangan amen yang urusanna betul urang betul nah bisi kan di datangan saku urang dawagung nu aku raja bisi calangap mawa aing 2 truk ti dieu aya raja ka ditu urang minta saurang 20.000 we lah bawa 50 truk mah ka ditu panglayarkeun trukna jeung bensinna jeung supirna dan kita teu mere mah bohong nah cek bisi aya nu kitu bisi aya nu gadung ampun paralun namungkeun pertama ada hirup pikuk di dunia pawenangan mangga bari ngaku Raja Prabu Menak Raden Patih Panglima silahkan kewenangan alam pawenangan ngan ke kuring bakal nagih gitu we ngan ke alam bakal nagih gitu we lain jeung sieunan dabongan ngaku ngaku pek ngaku mah menang aku kumaneh ulah teh ngaku bisi anu nagih cek dicarkeun heula sakieu engke tuluykeun deui nah mangga we cirian langkung ngabere ka mana margi bilih mulak padaranana boh nu gopingkeun boh nu nerangkeun boh anu macana mulak bisi mulak rekto opat rekto opat nah Duh kita rekto opatnya sebenarnya satu acan rekto opat dari rekto kan per lembaran kita panggilkan anu nembe di pedar dibaca teh berujung agak eueuh teh naskah amanat galunggung amanat galunggung ampun paralun wios macana agak eueuh oge nu penting nama sisi positifna lain sisi negatifna mangga bade menteuna ti payun ti gigir ti luhur ti harap ti pangker teu langkung tina apresiasina masing-masing cara we kahadianana hendak we nilai positifna tanpa nyieun karuksakan karamean atana pi naon pilmun paceng keadaan ulah dudikeun ka dinya ieu mah mung ngadugikeun tina padaran maca ngartikeun tina cara berpikir kami abdi kuring bahkan aya nu langkung uninga kana harti kalimat-kalimat eta aya ahlina nu langkung profesional ieu mah dakur tama sore nya Kang Jajang Kang Dade hatur nuhun pun tabe pun ampun paralun kasang rumohon Gusti Nu Maha Agung tabe oge ka para dulur sakabeh nu aya di alam pawenangan lain deuk mematahan ngojai kasoang da soang bisa teuleum bisa ngojai jeba bisa hiber geus puguh meri mah lain ngarumpakan adat dan mematahan ngojai mah kamari dan kasoang urang tambahan nya meri jeung soang cag mangga tutup Kang Dade hatur nuhun tah ku pedaran ieu tina naskah amanat galunggung dicekapkeun dugi ka dieu heula pamudi baraya sadaya tiasa ngamaklum segala kakiranganana ngarojong oge kana pedaran ieu sabret hatur nuhun sabret hatur nuhun pun tabe pun sampurasun ting 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 tunggu mata kita ting 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 ting
Sabaraha jam eta? Sajam 3/4 Ah, 2 jam mana kayak gitu. berarti pada mah acan itu sama. Satu aja dah, euy. Aduh, aing. Aduh.